Cih, bening aya abah euy. Ayo cong sampereun itu ah. Hayu hayu. Yuk. Ye, bah. Bah, Kenaon euy? naon di dieu? Nungguan warung ini balanya cerek datang lah. Di kamar anak itu. Ye, jadi kieu bah euy. Nek nyeun konten urang teh nya amu. Nya konten. Nyeun konten di dinya kira-kira anak kumaha bah? Ada konten di mana ya geus sore kieu lain tadi suki-suka dia teh. Eta bah di sekolah. Kira-kira ulah mau di sekolah bah yang nyeun konten euy. Ulah. Abah mengabejaan pada tugas yang korban di sekolah itu teh. Ye, atuh da balahan da kumaha bah ieu yang nyeun konten bah euy. Konten urang teh ieu teh. Oh ya karep teuing mun abah mah teu tanggung jawab. Keun bae lah ka ditu ayo abah mah. Urang ka ditu wae ayo. Ayo ah. Cibit Yuk. tuh. Yuk. Lah budak temen itu menang di bejaan eta saketus. Nyaho aya korban bareto ge. Keun hayang nyaho lalajo aing di dieu ah. Mending di mana amu euy urang nyeun konten euy. Cek urang mah mending di ditu tuh. Oh, heueuh Ini nya. tuh rada halus soalnya tuh. Mending ka ditu wae yuk ah. Ayo cong ka ditu. Ayo. Aduh. Geus ada neta geuning sareupna amu euy. Oh, ayo kumaha tuh nya? Tapi di dieu pantes nih tempat nyeun kontennya. Euy di dieu. Kurang nyeun konten serem bae lah. Ayo lah. Di dieu nya. Heeh, ayo. Yuk. Aduh. Geus amu euy. Naon? Aya ngompol kan saya euy. Heeh. Oh, iya sok atuh. Aja ieu aja. Oh, sok yuk. Urang tuan di dieu. Cara duitnya duit. Aduh, bah, mau di dia, euy. Nah, apa tadi di ditu asal tanya? Tuh, di dia, euy. Jadi di dieu aya na. Wah, coba nih, bah, tong di dia, bah, tadi gak ada jelik di itu. Alah, bisa abah tekangin uang leungit, euy. Ngolongitnya. Wah, gua mau jurik di wae. Oh, jika dong, euy. Lompat dong, Oh, ayo. ayo lupa deh ya. Aduh, abah di wae, euy. Hop. Non lompatan. Aduh, bah, tadi teh manggil jurik ke abah itu ya umum, euy. Oh, di ditu teh tadi teh. Ayo, jurik lain abah tadi teh. Sileng mah temen di bejaan. Tuh, tuh, Kayak penunggunan di dieu teh. tuh apa, bah, teh. Yang mau tak apa ya? Apa? Suka tidak untuk gitu orang, euy. Bisa ke kolot. Ah, itu kamu, ayo. Balik kunti, ayo, buat. Bah, hari ujung hujan kita nya kita lari Rizky, orang ngopi ah. Kopi ti pedot aing tegak duit. Sarua wae bah, aing ge tegablek duit. Eta tah ngomong, bos mebel kumaha duit eueuh. Aduh, sarua bros aing ngecang gajihan ieu teh euy. Tunggu duit. Aduh. Geus ning kieu bae bah, ge urang ngujilkeun duitnya, urang sulap sing tempokeun. Ngomong non jelema aja. Nah, ngomong naon eta teh jelema teh? Teu percaya abang. Teu urang teh percaya. Cing tempokeun, teu percaya mah yo. Tuh, belekeun duit pan videonya. Jeung waduh duit 2000 mah mah ikana naonnya? Bah, Cing, aing rek ngeungeun budak yo. Ngomong non betul ngamustam nih. ngomong naon eta teh teu percaya da urang mah keukeun euy. Kalau ngitung aing nah, mesti loba omong jelema teh ngaromong bae. Bah, manggahan budak ente. Tadi mah ya di dia pada nembak bener mau ngalongin. Ih, pokoknya tetep budak tetep diuji ku kami teh. Ulah gunakeun ilmu eta. Kalah ka dipake. Aduh, Hari itu kumaha?
Ih, ku kami gitu tak ulah dipake teh ilmu teh. Mentak gelo lamun dipake teh. Duh, teu ngadenge budak teh. Engko saya kitu mah tangan heula tuh bah budakna melang euy. Bros, aku kan dipake selain mah ilmu teh. Kita ulah dipake. Pak, gini pensaur bapak ge ti payun ilmu teh. Lamun bade diangge, cenah kedah duaan. Paminyaliran mah bisi kumaha onam. Tapi nya euy. Tapi moal naon kitu ya budak euy. Aduh, moal euy. Tungguan we reaksi nya. Pamigelo udah kabur ayo. Nya. Hayangnya mau tungguan heula budak teh. Alah, bah. Balik ayo, ampun. Sekian dan terima kasih bersama saya Bahan Debleng. Dan saya Cep Ubrus. Dan saya Jang Bontot. Dan saya Mang Sota. Semoga kalian terhibur.